Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bala wargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina galura pamedar basa Sunda. Dina ieu kasempetan simkuring bade medar perkawis pentingna basa indung keur barudak Sunda. Basa indung dina bahasa Indonesia mah disebut bahasa ibu. Unggal tanggal 21 Februari sok dipieling poe basa indung internasional. Eta teh alpukahna UNESCO PBB. Naon atuh pentingna basa indung teh? Nepi ka kudu aya pangeling-elingna sagala. Kaasup keur basa Sunda. Bahasa anu pika kiwari masih diparake ku urang Sunda. Pokokna mah unggal tanggal 21 Februari ubiag urang Sunda anu ngayakeun pangeling-eling kana basa indung. Utamana guru bahasa Sunda, mahasiswa bahasa Sunda, malah tahun ayeuna mah Depdikbud oge nya ngayakeun pangeling-eling basa indung teh. Secara harfiah, basa indung teh nyaeta basa anu dipake ku indung ka anakna. Secara istilah, basa indung teh nyaeta basa anu mimiti dipikawanoh ku hiji jalma ti barang lahir pikeun ngayakeun interaksi atau hubungan komunikasi jeung sasama masyarakat anu ngagunakeun eta basa saperti keluargana sarta masyarakatna nu aya di lingkunganana. Di negara urang Indonesia, basa indung teh identik jeung basa wengkon, basa daerah. Nyaeta basa anu dipake ku masyarakat di hiji wengkon daerah atawa saler bangsa. Aya basa Sunda, basa Jawa, basa Padang, basa Batak, basa Banjar di Kalimantan, basa Bugis, basa Aceh, basa Bali, basa Maluku jeung sajabana. UNESCO nganggap basa indung teh warisan budaya dunia anu kudu diraksa jeung dimulai ulah nepi ka ilang musna. Eta sababna aya poe basa indung internasional oge. Panggeuing ka bangsa jeung seler bangsa anu boga eta basa. Basana ulah nepi ka leungit. Kalau kumaha ge eta teh kabengharan budaya dunya. Apan cenah basa teh ciceren bangsa. Mun leungit basana ilang bangsana. Kitu oge jeung basa Sunda nya. Lamun basa Sunda nepi ka leungit teh bangsa Sunda ngan tinggal ngaran. Di Indonesia mah kawilang eueuh basa indung atawa basa wengkon teh. Nurutkeun hasil riset Badan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, ayat 718 basa wengkon di Indonesia. Tina basa wengkon anu sakitu lobana teh aya 11 basa wengkon anu geus leungit, 4 kritis, 16 basa wengkon anu pikahariwangeun. Mudah-mudahan nya basa Sunda mah teu nepi ka leungitnya, henteu nepi ka kritis duka tah hari pikahariwangeun mah. Bisa jadi eta kaayaan teh kiwari mah geus robah gumantung kana boga basana bae. Ari basa Sunda mas keneh ajeg sanajan tangtu we aya robahna. Robah basa Sunda ti mangsa ka mangsa teh basa Sunda zaman pajajaran beda jeung bahasa Sunda zaman walana zaman jajahannya, beda jeung bahasa Sunda anu ayeuna anu geus zaman merdeka. Malah tong nurut kitu bahasa Sunda tahun 60-an oge loba bedana jeung bahasa Sunda anu dipake ku urang Sunda sapoe ayeuna. Banyak tur bahasa Sunda nurutkeun sensus tahun 2007 aya 42 juta jiwa. Kuilang loba. Kadua
panglobana di Indonesia mah tip panyatur bahasa Jawa. Ari panyatur bahasa Jawa lobana aya 84,3 juta jiwa. Dua tikeleun bahasa Sunda. Ngan aya hal anu kahariwangeun keur bahasa Sunda mah ieu mineng ka kuping kusim kuringnya. Upama nengetan kamakarana kiwari loba kolot urang Sunda anu nyarita ku basa Indonesia ka anakna kaasup di padesaan eta teh padahal aya di lingkungan masyarakat panyatur basa Sunda. Memang umumna urang Sunda mah deui bahasawan nyaeta nggunakeun dua bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Tapi ari di lingkungan masyarakat mah anger we lebih dominan, lebih loba anu ngagunakeun bahasa Sunda. Kaasup di kantor-kantor pemerintah eta teh dina suasana anu teu resmi. Komo di balai desa mah nya bahasa Sunda we di lingkungan Sunda mah. Anu nyarita make bahasa Indonesia ka anakna alasanna rupa-rupa. Di antarana lantaran di sakolana di TK keneh geus make bahasa pangantir bahasa Indonesia. Karunya cenah bisi anakna ngawagu di sakola, bisi teu ngartieun kana omongan guruna, bisi teu ngaleun pangajaranana, bisi hese campur jaul jeung sajabana. Cohagna mah nyaah ka anak. Padahal peta kitu teh cek para ahli anu paham kana pentingna bahasa indung keur kamakaran jiwa barudak mah bisa disebutkeun nyaah dulang. Apal nyaah dulang siga nu jaah tapi anu kursi siga nyaahna teh nya anu jelas mah matak nyilakakeun dengan penting. Bahasa Indonesia mah di sakola we ari di imah mah di lingkungan kulawarga jeung masyarakat alusna tetep nggunakeun bahasa Sunda, bahasa indungna. Ayeuna nanya naha? Tah kieu alasanna teh. Para ahli psikolinguistik eta anu nalungtik ngeunaan hubungan bahasa jeung kajiwaan kalau sabalikna sapuk yen bahasa indung teh raket patalina jeung emosi jeung kamakaran emosi budak. Para ahli sosiolinguistik nyebutkeun yen bahasa indung teh raket patalina jeung interaksi sosial budak di lingkungan masyarakat. Jadi bahasa indung mah raket patalina pisan jeung emosi kumargi indungna bahasa Sunda, bapana bahasa Sunda raket pisan jeung rasa kadut emosi anu aya dina bahasa Sunda. Lamun ngaberehkeun emosi teh pan emosi rek ambek, rek deudeuh, rek resep teh pan leuwih geunah ngagunakeun bahasa Sunda. Malah cek anu wong mah ngempina oge ngagunakeun bahasa Sunda. Nya kaditu mah raket patalina jeung kamakaran emosi jeung IQ emotional quotient kecerdasan emosi. Ari bahasa kadua seperti bahasa Indonesia jeung bahasa asing leuwih raket patalina jeung IQ intelligence quotient. Para ahli pendidikan sapu yen pendidikan anu alus teh anu saimbang IQ jeung IQ na komo tambahan ku SQ spiritual. Fungsi bahasa indung liana diantarana ngaronjatkeun kreativitas budak. Hasil riset nutelakeun barudak anu mampu nyarita ku bahasa daerah diantarana bahasa Sunda miboga kecerdasan jeung kreativitas anu hade. Diantarana lantaran nyangking kabeungharan kecap kosakata anu leuwih jembar. Indung bapana urang Sunda
inung upana sorangan ge lamun ngajarkeun ka budak make bahasa Indonesia can karuhan jembar kosakatana teh kabeunghelan kecapna teh anu pateko pangmana bateli jeung emosi pen loba dongeng nanya jangan ke sana lari-lari nanti kamu jatuh ada budak teh labuh tuh kata emak kumaha pan maneh ti gubrak gitu. Jadi patali jeung emosi di antarana nya lianti eta oge bahasa indung ngaronjatkeun ikatan tatali batin antara anak kulawarga kolot jeung masyarakat lingkunganana lantaran eueuh kendala basa desa gigireun eta tangtu bae ngamumale kabeungharan budaya bangsana sorangan. Jadi dina campur gaul jeung lingkunganana eta kan kawilang anu pentingna keur budak mah moal aya kendala basa menggunakan bahasa Indung sebab umumna rata-ratana di lembur upamina ngagunakeun bahasa Sunda. Lamun teh mah kadang-kadang sok dirembeuy. Duh, sudah dari mana atuh? Kenapa hujanan atuh? Jadi padahal kamempuh basa teh pang maker budak salian tiraket patalina jeung emosi teh aya patalina jeung logika cara mikir budak anu basana bener dina harti bahasa ngagunakeun bahasa Sunda na marana ngagunakeun bahasa Indonesia ge marana bisa ngawilah-wilah logikana oge marana budak anu campur aduk ngagunakeun bahasana bahasa Indonesia lebih ka mana duka bahasa Sunda na oge riweuh da kokolotan teu diajarkeun bahasa Sunda ieu mah bisa jadi mangaruhan karena cara mikirna oge logikana oge beulit campur aduk gitu. Eta palawargi sadayana pentingna bahasa Indung keur barudak teh keur urang Sunda mah meureunnan pentingna ngajarkeun bahasa Sunda keur barudak Sunda ulah nyaah dulan nyaah ka budak nggunakeun bahasa sejen ti bahasa Sunda bahasa Indonesia pemenalahnya bari jeung pangaruhna ka budak jadi pang mainna campur gaul secara sosial ada ngawagu rapal lamun teh mah barudak ayeuna teu apal kana song sabaraha kecap anu heubeul nya wajar pada Sunda loba teh nya loba teh eta mah untuk kudu jadi masalah ke urang pedar deui perkawis robahna bahasa Sunda ti mangsa ka mangsa bahasa Sunda simkuring keur budak beda benten pisan jeung bahasa Sunda barudak ayeuna nya teu jadi masalah. Jadi salah simkuring paminya ka budak ari di bumi mah bapak ibu anggo wae bahasa Indung anggo wae bahasa Sunda komo upami aya di lingkungan masyarakat anu umumna ngagunakeun bahasa Sunda keun bahasa Indonesia mah da di sakola oge bakal paham bakal ngartos zaman simkuring keur SD mah nepi ka kelas 3 bahasa pangantir teh masih kana ngagunakeun bahasa Sunda duka teh iraha robihna nya diajar bahasa Indonesia teh kelas 4 SD zaman simkuring SD duka ti iraha robihna teu apal dugikeun ka ti TK keneh barudak teh tos ngagunakeun bahasa Indonesia. Itu Bapak Ibu sadayana sakali deui tong era tong gengsi nyarita ku bahasa Sunda di bumi mah mun nya mah nyaah ka anak ulah nyaah dulan palawargi sadayana sakitu wae
teu simkuring samantawis mah engke urang pedar deui perkawis robihna basa Sunda ti mangsa ka mangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.